yang satu tegakkan tetap tekan ketika
hafal sejarah bahwa tujuan para wali, luaran sejarah para pujangaan dipapayusku para empu. Nah jadi jajaran cerita mereka tu ahli masuk dan sastra ngagamarkeun adil sareng ngagamarkeun bener sareng salah ulun jalma zaman ayeuna anu gelar di alam sabab musabab gentur tumutur mengucapkan hati buka ikan sindarika spektakular ucap tahun ini salah penting kedaton negara tawang gantungan ya papayu lagi pemimpin lagi aju cinta sinarengah Prabu Anom Dewayaman nih sal dipuntar Raden Patih Rakis Bugis nih ya untuk hal perkalahian hari panggung Sinarendra dangu-dangu ngambikane mengkatem tapi usul merenggak tata kalau usul bagiasa tegar Dautimah Buyuk sumaga kaulah ngahaturkeun semah pangabaktus kuhumpan dengan Sri Paduka ditarima pasiku kaulah atuh karina teh eta taralum malum kasuhun hapuntunan kateda tina naon dipikapatan agung sareng alitna sanyakan kaulah kaya mengkaten intiga pemilihan itu si Paduka keresahan yang balik kaulah pun Patih Rakis Bugis ayah pih keresahan kalintang itu adem-adem mungkin hingga kapulut mar kalintang naga emutan narapati kapihatu gatung bangsa syukur bahwa pemayangan tapi Gusti sategesna anu maka kita tubuh saulaina tubuh tanahina sandigrolaina saperkara kalau termasuk ngegerakkan asa syukur kakersana Gusti anu kagungan abdi saraya Dautimah agungna jemarna ka para leluhur kamoyang anu ngangkungkeun titik waris anu dina waktu kiari kabiarkan asa manfaatna putih angin upokana para mantena atuh muga-muga arwahna mantena tesap sekali sing aya dina pangampurana Gusti di pagunganana atuh kalina teh eta muga-muga biasana sing nukeun kamanfaatan bumi keur sapangusna Dautimah tapi itu kalau sebut negeraskan gerentasi hati kalau dikatakan menunggu sana bulan-bulan itu kali kisah sangke sabantoy nah dipimasan iya kalau daerah itu kecap balarea kalau daerah itu kecap rahaya malahan si penasehat agung logis nepikeun ka kaula dina perkawis naon kawah diraja papanya lagi memimpin masyarakat diuk tina kalungukan kayaknya bakalan istiqam demi kafrontal negara adil salamahu pada topati diraja ambil tu cita-cita memangnya kehidupan itu kudu ngabogaan cita-cita anu ukur syarta Allah eta ya
Ayah paribasan nasihat yang pemimpin tidak bisa ngaku untuk silokan. Yang pemimpin tidak bisa napas sangka. Yang paling orang negara tidak bisa ngantu ke nasi. Napas sangkanya itu akan napas di segala golongan. Ulah ketika kadang golongan bentrok paham pasarya antara agama dan agama bukan. Ulah ketika terjadinya antara kepercayaan dan kepercayaan. Daud. Demi mewujudkan negara adil permakmur, objek mewujudkan negara kesatuan dan persatuan. Tapi tidak ada. Gagal kumaha kalau aku berasa dari tingkah sunut kusur umum kami jatuh ketika penasehat. Kalau terjadi raja dengan gede sambil pengadikan. Jadi raja tengah butuhkan yang ngabugaan ini negara hartina ibu negara. Jadi sekadar gini nunggu karena pesta gede kaulah oleh pengantin Cina dalam nagasan salam ini tak. Jangan wae. Jadi kalau ada tidak selera ukur pemujangan, tubuhnya yang dulu. Bisa nggak baik. Asal bagjati. Saling bandai di kawasan semalam. Kalau gesanes. Tuturut muling istilahnya mengukur minahate ngecewis kebakar lisan masa tua sasukis disebab cuman kakak Itu kumaha itu isan cekeng ilaha itu dan pamit darwaan itu cekeng nah itu yang diantosan atau nanti buatan ayam masan iya ayam masan banyak ayam masih ayam menyadar terus ayam ya kalau itu milik keseluruhan Daud Bukan itu masa itu pada garwaan ke putra raja di mana? Putra Narpati mana? Jadi, nah pada mati itu pada pokan putra Rasi putra Wiku. Di mana lagi setelah itu memang dia siapaan Famili Kumar. Tapi kalau adalah pemajikan oleh hal yang takut diberi kawan tapi enak kalau dengan kita merubah. Ayah hidup putih yang diinversi kawan. Ayah hidup putih yang berharap kawan. Sahadu. Yang tidak ada anak yes, karogean. Malahan karogean atau hidup raja. Papai agung di dunia minta. Mau ayat dua kerajaan anu berapun harus dibukti. Siapa ya? Raja Asina. Garana Prabu Singkana. Harunya apa Ibanawati. Dia di sebelah ada dia yang dikuda Prabu Sultan lupa. Ya, mungkin diputar jalur dan Ibanawati dipikah naku sudah atas naku itu. Yang sakala diminta Tuhan harta kekayaan ini. Ditanya. Lalu ditunggu salibah kalau tegoreng patu di pemimpin rebut ke pemajikan batur jika menyam tuan ke masyarakat. Senamarin setatur teh. Negara sejauh kita hukum. Seangan tidak ulang-ulang. Kita salah kapasa demi keseluruhan, demi keselamatan, demi kelancaran, demi keamanan. Tapi nah selama pemimpin pribadi melanggar hukum anu ditangtu kenapa? Nah ini kita hukum ke rakyat muncul apalah nyambut ke pemimpin atau pemimpin salah makan baik. Pada anunya hukum yang kena aturan. Kira-kira nak muaji kayaknya ucap di masyarakat kan kata ini. Eta tusin anu kaya mukutawa kitu muntuan tun pope. Ay parantos kapayunan man. Bama tebih kitu tantos itu memang tantos yang terasiko tiap-tiap manusia suruh mikar sabte terangan tumikan nyewa. Katalah. Atau salam sunnah manusia seribu kali orang kanela oge tak tebih mikar sitna.
Nyanakeun buat panci mantra juga kalau mau derma tak gawe istilahna. Bari cios eta mana senang teu nyanuhun. Gitu. Jadi kalau dia mesti dengan terima api, jadi tidak kalau terlaksana juga anak usahakan lagi mutus kita pang nyokotkan dari kanawati tapi udah ditaling. Jangan dirasakan kaulah. Sudah dikunaha supaya tempa langsung ke sundana. Murah. Supaya baraka langsung tempa ke sundana dibikin untuk dibikin cakap. Ia ada market dua satya, terang-terangan istilahnya. Sambung kapan deh? Pina baik. Pangimut kaulasun manawi bahan katampi. Kumaha upang milari dewe istri jadi ceta. Cinta bisa dihalangan. Bodoh bisa digantian. Demi cinta hancur wujud rusak di bawah kenal. Wah. Sanggup menguntur sanggup dipecat dengan jabatan ini. Doni. Karena berat mati. Hai ketaat. Silaka. Omor mau kasakuan. Gaji mau katampi dipecat engkau. Tina jabatan dipecat tina kekeluargaan engkau. Anak pemajikan bangkareakan. Wah, minus satu. Atuh saya wagar sundin teman kalah kena rumah pakatina. Ayeuna cing hasil ulah tahu. Salah omong tahu tapi tanpa langsung. Sebab kalau apa yang merawati teh sukayan kasilena. Rampung jauh tutas nabika amin sifatkan yang raya muli raya sama jangan sulit garis nanging awon kami bahak tapi tetap istimata percayaan memang nalu tak kejadian tanpa kata ayat akibatnya nalu tak kejadian tanpa itu akan menyebutkan anu mutusna istilah nalapun gawe hukuman derma siang mampas menuju ke negara asina tentu lampah pusat penyakit marga soprana marga itu jalan soprana penyakit al-sabinat gantos kami nusita ayo karena kawal kawantuan salebeting kaputen karaton negara astina Prabu Suyudana Nuyungko susah manah jengkel hati utretma nyaur garwa dari Banwati kawayan ngahaja ngahaturangan lebih kesepuhan mahaguru si kumayana ti jajar sokalita medana sinawenda mangali pamandu
iso kalimat mangali Nyai Banowati kalau merasa kamu parantos kunting memanggil parantos katingan mangali manggil acara ragam bisa utakapunan saya sering mengukur ketika pagelaran atau jika ada rahasia penting jika itu berempat mata itu hadiah pamantuna sumangalengah nak kapayun sing rada saged paman anak kapayun ini nah kurang sasunting na mahagul paman aduh nger kunyuk sumangga pun mangko mayana katur nampi kana pembagi sira jeung anger syariat nak katampi kudua
askata simpel punya ciri cancar satu cuking nyohon angin nyohon angin kalian pun mana haturkan semakan abakis kunyuk sirajeng angin ditampi paman jegantung ka men anu kasanakeun ditampi paman kita hatur rumungkung atuh sarajeng ngayu teh purwa sirajeng angin kersanya rukun mang aya pikir saeuna jeng salin sampun mangantos-ngantos na oge ararajih mangke ieu teh cara-cara disaur ka putrena aya sieun ayeuna kapan biasa oge kapagaran pun mangke teh naon anu dimaksudna ieu saperkali kaula haturkeun rasa tasono ka Maha Guru nuhun angge nuhun sami-sami nuhun kadua kaula teh aya kapriyugian sacara pribadi rehna kaula teh nuju ngajengku dina muluna kanunan aya dina sagara katungara ngancik dina pasir kapihati kasesana kira tinggali paman tinggali kusaya asrina mangirobi tinggali jika marang kedong kitikan tuntuan sentu cuma aku rata Prabu Gerasa Utena hama pika priyanya hama pika susah selama guru banyak kali ngasa ini ayo mau sama sabar nah itu bakaya serangan di luar negara atau napi sesah kakirangan biaya kanggo ngalamu ini sanes eta mah nah kaula teh dina malam Jumat 2 minggu kaliwat ngimpi Internal akhirnya Prabu termisalkan mereka ayo merasa ayo teruskan mencuri ayo mencuri mereka berpegang ayo ngalah rumah kita jadi internal jangan cabi kurang rumus cukup mana ambil kita paulan jadi mimpin kalau sampai ada rumus bisa jadi mama lah karena salida hari impian tumiba akawa nilirna tina sare kawa kurang lebih jam 2 jam 2 itu mah waktu goib di jalan sama kapan waktu sudah bagi tilu si maghrib begitu mangsana jam 10-11 ini bagian siluman kan biarna siluman demi barang asakan genarwo upami jam 12 itu jam 12 hiji 2 eta bagian goib anu sararai ya di jam 2 ka itu jam 2 jam 3 opat 5 bagian kecil sama oleh kupiana itu nya saya aku ngomong harusna itu macam kebaja mah tau sak poroja oge Yuki anu kaimpen kenal kaula ngimpi kadatangan si Bima ngancam bari ngamang-ngamang gadang japolo kalayan si Bima nongtakeun kaula ngaran sadang ali kaula perhiasan kaula narapor saya impian matak jadi gegebegan HP kaula malah kaula dia inget kana saumpu ketap pujana sanalang ngimpi diremut ali atau diremut baju esok esok aya hal-hal patula patalina jeung kakula wargaan Sobi
kaulah nyuhunkeun ka manehna ti salira pangingalikeun pangrumuskeun panaahkeun ieu impian tengah baka aya akibatna anu tumiba ka diri kula. Kita dengan kita mencari pengingat ke bahaya semua yang ada di mana cuma akibat mungkin itu itu. Hanya pula. Wengi Jumaah. Kinten ping samaraha kinten. Mau 5.000 hampir catat ke 25 bakal itu ada salah ya itu cuma Allah 25 sama 20 kurang 5 deh 5 malam Jumaah nafsu ngageun jam sekarang kita ya setengah 2 3 nak kaulah mimpi milir tina sare setengah 2 genap sareng setengah 2 jadi genap setengah 2 nya bisa antar jumlahnya jam genap 8,5 itu jadi setengah itu setengah piring gitu nama ya banyak apa paman kalau saya mengalah apa ya yang tidak kena tuan teman tidak kena tuan sampai kalau mengalami mana harian ya paman anak betul penyemutan tangan pun mama itu mah aya naon mana Riwan sama intenan tu. Hari anu hohoak cawan waktu komo dina waktuna. Zaman burung. Tantangan anak lima lupit itu kami beri teka cacana inti. Cacana tika inti ke. Siakan lupit gilanya dina intenan dia siakan datang. Riwan itu kali inti ke. Kali inti ke. Kai ini diketut dan kai ini sama yang nama mangsang larasman larasman dina sasi iya dina minggu iya mangsang larasman semua yang nama cinta santan cinta dengan setelah mutan buat belakangnya lepas nanguru dari dia tinggal nana benar sakira itu ngaruh nang kawin dulu salawat Aku kemudian ulas seketika bingahan aku karena tidak usalira perasaan tengah pun mah dan terus semua yang naon-naon paman kana waler mantap ngajurung kuliah suata mah yang figur weling mah pengemalase percaya nya tahun bulan minggu dinten semua yang naon-naon ngerasa bunga mutaya pada nabraya hati kawat emang jika nak bulan kali tidak mega tadi tapi ada meninggal katebat angin jebak kulit cahaya cinta kebe singancet tengah-tengah saya lutut itu sapratannya pemutusan di negara Talanggantungan pasti rekis di sekarang berkaya bisa duduk halaman karak
bocah. Ya tak kayak ngukur beja. Masa bang? Waduh. Kaenahan astina ngabani kahyana. Ayus jadi gunungna karahayuan. Wajar negara astina jadi sagara kabunghalan. Ini jadi pasir kemutian. Tihong karaton tipikali paretes kulin tendai bukti. Ibar berita suatu penompoy. Supaya lebih enteng kalau asupna ke aya pawarisan ti petugas leuwih alus kaula. Kudu make halimunan juga. Sangkan wakat temungkuk penjaga-penjaga. Rombos asup di mana ngancikna sudana waktu ini. Aja? Kayaknya. Raden Patuh Ratus Bugis lagi bekerja nampak menurut sesama nyawa sekasi halimunan. Kalau sendiri natekat tinggali musnah tina paninga langsung lopok kakakong Allah kakak putih. Para petugas sadaya tak dengan selain aturan dengan pasti yang bercakap putren lawangan dalam sepan ayat isapu putren pengkian raja pakaian mana begitu maskin sembelia kamu punya oleh Yulisna iyo Rameswariti Banawati tei Yulis kawan tu ayu sahayu aki-aki nah ya sepana mahanana atau bapakna kadang-kadang itu hama dia sehingga yang kalau ada kecilin atau kalian dikolok kumaha obrolan anaknya terus pemangku pemayan naon-naon nah ini tanggal jawab kunang tanggal jawab tanggal mang tanggal cemang ya dulu dari mang upami iya kak tina ingkenan bakal ayat kajan terenan berarti masa campurna itu makan ini kita situ kami deh kami juga kita cuma tenang sehingga singkat ulah ulah datang cecek ya tukun berulah sakabingahan petela kaulah bebas hati mudah-mudahan impian setelah ayat aku satu ketika mudah-mudahan gitu bungkan sehingga yang kawadik muka hari muda kawadik negara sendiri senakat temunun kuraja usaraya nah ini bau din gitu coba teman kita saham aduh sahaman coba itu karena lampu juga itu saya itu saham asa itu memang asa fungsi guru kasih kalimat itu asa fungsi alat ilmu kan menganggap igana saya cerita masuk penasaran murid itu nggak anu harus lain gitu coba variosna tapi taruh tangan
Cek. Haturan katamu nuhun ditampi pangapunten kaula tumrajung pangpalawan mangarasa bunga bisa tetanggingan dari anak nanya itu sifat kotma istilah pokok sama dekumanya ayu ketemu di mana teh saha teh menilawas-lawas yang kaburu amelar jangan saha saya teh kaula biaya pasula pasalina sareng saya jeung kaula ing terluka ajen tapi kaula perlu ngadeukeut ka Maha Prabu Agung Apinan jeung abdi mau pasula pasali ka gede-gede hal istilah wawuh sok kaula bari jeung wawuh yang teu perlu jeung abdi kaula nyarita itu sama ada kagak nggak masuk coba pilih sama jalan siang dengan siang ya mau tanggal mana jangan tanggal aja tarik bentuk pangapunten bagia rai akan ngarasa ruas kusung tinggarai merijim sekat tinggal ujung-ujung ayat di harupun katan sapu kurun maha guru saya kesalahan itu mana saya asam sumajat tumaru dupi salira sesaka kasih di mana pangilikan ngom sama sahabat jangan itu mana saya gitu ya sampai kali atur pangapunten kaula rehna tumrajut tanpa apa kalina diritakan tingali ngaran kawa tetu rakis bugis jahat rakis bugis ayah aneh tuh ngaran Raden Pati rakis bugis begitu nah ngaran teh mahiwati maka jeung merekis nakuan bugis jauh-jauh maka jeung merekis ramping bugis ya tojanya dipiringi setimana salira kaula teh nagara pawang gantungan karena pisan kaula teh patih nagara tawang gantungan di mana ai tawang gantungan mah tawang gantungan sampai kasunang aja mengko seperti itu tawang gantungan sesat gantung namanya hari raja kaula teh kakasihna Maha Prabu Agung Dewayana ayo maksud kaula ngade teh kautus mantuna kautus naon rai mantuna teh hiji raja nanging masih kena kokoro kuado masih kena marahat moja jemar kalian dewasa siasan jarwaan jadi mantuna teh mulut jarwaan tapi makanya pasti jarwaan oge mantuna teh paleta putri geus suatu hati enak ka dina nyaru ku maksa teh tuan garwa Allah nah ya macam kelasnya obat teh paman sageningan sekali mau aya naon-naon ketika aya kontan gening bet aya ieu kejadian ya hanya hitungan-hitungan jeblos sih salah ngejelaskeun gitu kamu lepas jumlah modal kita anu sayet sekali nanging kalau ditugaskan panuhun ulah dipani ulah dicapat tu bobohna akan tahu tapi perlu secara katia terang-terangan suhunkeun ka sarojana dipasikeun hud dipasikeun Dewi Danuwati dipeser berapa juta dipasikeun dipeser dipasak dipasar eta menyangakeun ka sarojana
jahat pisan dia asal camak kadang itu dibawa ya asal camak hanya jadi ketika cara itu aduh nah kan penjaga nanti kan nyawan kena karek mah penting paman fajar semua yang naon-naon cekanin besi akibat batu lima ayo mang ada penting na berpikir ya tengah jadinya dapat naon mang kan cuma ge tahun ieu bulan ieu minggu ieu dinten ieu mang banyak mau aya naon-naon gitu ngan kita sponsor detik mengikuti eta aku kajuma ngan juga na itu mang kapuri dengan pensitu di bangsa itu jadi eta naon ge ayo mulai wara jingsak tahun samangkat bulan dan nyejat kan orang begitu deh nah gitu perempuan sih memang mereka tahu lah yai naik banyak sasaran tinggi tahu lah banyak jadi dipaksakan sama Allah aduh ampun bendalah aku juga betul-betul kita sebenarnya semua yang ketika yang itu masih mana set selalu pakai mana set selalu pasang jawab pakai rumah tanah yang ada sedikit kecil tentunya rasa kalau dia musik dia sudah tegak betul mati sampai kiri coba pikir kesingan itu memang betul-betul apa iya bisa yang itu kita sama kowe memang air mulai jam begitu memang itu yang ada juga namang itu di bangsa kita ini itu mau dari atu kewe karaja salira umah air nama urang sadarikan begitu barang tibatan akan masyarakat sumber saya akan ngahaturkan masin pembelian sabaraha mu dipriorikan gentosan itu atau sabaraha juta meja atau dengan negara kaulah ke negara Jemal semua dunia mengengket kalian gimana dibutuhkan betuan nyawa dipasrahkan dipasrahkan tidak itu nah, aku saya dengar itu dia teman-teman kenapa melakukan kesalahan tidak sudah dipikir kita kematian dan mana-mana kita berhubungan ketika situ kadang semua orang tapi mana ayo ada situ masih bohong ya nama itu yang menjadi kenal saya memang mereka terima bahwa urusan rangkap kita salah itu diterima kira aku akan makin pamajikan naon pingaran anak hiji jelema diperintah pamajikan di dirikan aku awal pertahankan banyak asal laki suami yang akan malain tukang belum pentingnya kita semua yang kita dari kapal yang agung bela negara bela rakyat kita rakyat di dalam keadilan itu kematian yang dikatakan kita peredaran mengikuti satria mengikuti pemimpin anak tapi cara lanjut ke saha kumrekis bumi lamun kitunya karena salah kita ulah usah menyawabna kalau berbawa suami ya luhur aku dibantu pasti punya putri Yoni Jawama itu aja kangen sabu kangen sisi yang bisa diaki-aki kesabaran jambi terbukti tanggung jawab ternyata naik lagi kubur diri fajar semua yang naon-naon tapi ternyata anak besar wakil-wakil sing aku temongkan hanya sana semoga murid Banawati ke-5 lompat saya ada tenang Berarti buat lagu-lagunya. Entah belum saya nang ada lompat dalam ngawartosan sadaya.
para tentara yang tuang sadar para kulawa anu dipimpin punger desa sana oge tuang sadar anu dimajikan berapa Retraksi Sumarsa Parsama Monopasa Berkata Kita Salsa Kita Ada Kita Ilakan Kita Sekian Tokoh Kulawan Sursatana Jaya Wisata Saya yang dipatukan Sang Rabu Ayam Malay Sasana kaula mulang kanagara mawa putri dikmat sakurawe kana kali gaya urang dia nya boga sina alias ayah mana rasul masuk ya boga kaula mas Allah ngarang repis bugis. Bagaimana? Allah di negara tawang gantungan. Angin kemarin putri? Iya. Di mana putri? Iya di kantor. Kaya sejajar. Akarak putri di pasrakan. Lamun di sebelah takas satu. Tegak di kamar. Allah khusus satu. Allah kajar tidak. ketahuan saya mesti menanggap kelihatan akan jaya narkis bugis tunani nasi kemayana langsung hubungan kau dipastikan angin silakan turun angin yang kasihnya perhatikan bapak musuh syakir biarkan dia kejalan kau dipastikan jangan ada kemana pada yang tapi mana bangsa bawa itu tinggalin aja itu tinggalin dua mata kalau dipatikan narpati sedihnya wala
Jadi
Durat maka Jeung anger tuh awatus tuang saderet anger suyudana. Mabut-mabutkeun anjeun anger. Jeung. kita langsung hapus kata putri teman. Ceuk mang oge. Mulu tanah ceuk mang oge. Nah berarti kayak cuma tuh ceuk mang oge. Kan kumang jadi itu cekeng gak maya naon-naon bulan-bulan dia mah. Ya. Sing horeng mangker gitu nggak tak juri geus aya ceuk mang oge. Geus cenah sing horeng nonghel dia pantok. Emang anger teh mah. Gusti tapi karena ngapal pusaka senjata ya mulu. Bocah. Ya, kau lagi dipati karena tejago mentang kempana. Putra murid si Kumayana nomor hiji. Salayan balik langsung guguru. Kadar nurutan di kajauhan. Tapi imbangan Arjuna. Higa najeng tibatan bobor karahayon makaulah paeh konyol. Lu yaus mabur we putri geus ka bawah. Wilujeng kantun karena wilujeng kantun dona wilujeng kantun asina bubutuh geus hasil pernios lain teh sono Allah kami. Anger lain dicari atuh. Halo. Enggak cepu. Aya anger diantep kitu ngadong dikeum jeung Cilaka tangan kabur mabur cilaka. Ai talan gantungan teh mana? Atuh atuh. Kan hafal. Cuma hafal geus kieu paman. Dipetal urang cilaka nyiratu kabawa budak makan. Kurang ngatur siasati. Kumaha Taina kieu. Dan numutkeun ukuran pun man moal aya pijelemaanana anu bisa ngapung iwa ti sidang kaca. Pengen Hebat itu saya tak kemarin curaling teman anda aswatan mama apa tidak ayah hati kapan awati tak sikunyum. Cilimi ini. Kekeruan cilimi kangkok. Bolanya cemang. Jadi yakin cemang itu mau syarat di segala kaca. Itu mang terkumaha kapan buta dia. Ada saja mah tuh anak buta cemang oke. Kalau kena cari mikir yang buta itu. Kurang peringatan itu buta ungku atau perbakai saja pemana buta cengal ya. Asa teu wajar paman. Kain makieu atuh kumaha upami. Kurang langsung we tekeng kaca. Ngan urang bungkapan heula ki Arjuna. Bisi ieu teh siga kaca dipitah ku Arjuna sabab Banawati teh kabogoh Arjuna sebenarnya oge. Ya. Cek mah oge. Jakal sansa teh kami sudah nak dibeli-beli adalah daya hati nama yang terkaju nanti nah ayo di sana mah teh mamangan jadi pokoknya kakak emang yang sana mah nyat kapan lah habis besar deh kata kolotnya nah bubuhan mang kolot api dekat temong ini alam sangat bongon kumaha maksan kali ya. Ayo nama orang kamadukan ale orang pentes gawe Arjuna lamun bener Arjuna teu boga dosa buktikeun Banawati. Beunangkeun bangsa.
upama nolak kurang bere kejutan dan kurang bibita kurang nyium segel yang dimana Arjuna bisa newak bangsatna ngahaturkeun bangsatna ka Angger Siyudana ka Astina bari jeung beunang Banawati bakal dibere dipasrahkan tanah Astina tok dibere sertifikat Astina urang bikin tanah Astina kaleh kok kurang ada mau tawisan ku Angger Siyudana kumaha lamun dina waktu hasil kalimat tuluy lagi janji tadi rasana nya mah emang tanggung jawab kenjen kumaha mang dina waktuna maka atuh mah urang mah heula urang perjanjian urang deusan Angger Siyudana urang langsung ka Madugara kumayana kain ku abi tapi karena lampah kamarta kapakuon Maduka kantung lalampahanana bisa tengahing marga yang tos kalulu sikahin karena tawau posapa tahun tenang negara Amarta di daerah Maduka Karato panggilan Arjuna menuju di desa kurang mendapat kaca kalayan tukang pun para pawongan luas semang kuda palana katut sapala putra Astra Jinga sareng Dawala ayana hujan kadar aya kitu marudak kurang ngantos panyaur ti pangaulaan malah aya juragan Gatot Kaca sumping tingajan tengah jam kadieu ilahi ulah loba heureuy ucut bisi ngabari binan pangaulaan oke bapak itu disuruh abi angkat dengan waktu piluin sore ya kan sini ke kewajiban menyewarehan capek kemarin karena capek betul mau ada mah maka dia mau segala ada nginjit dan malah fitnah yang banyak yang panggil yang yuk bisa yang hulu hujan narik naon akan mempangi naon pakai seri kumaha pangatan yang pangi kieu penasaran sekapan lamun di mana urang ngelun nempon di luhur ngelun ke hujanan ya yang ngelik nyempit dengan bener yang nganteng cenah cekolot eta buntut hujan ya bener itu kan malahan ku budak sok disirakan cek budak kaum arit doa arit iya kapan aja buntutnya sampai cek beh ngeluk gitu kan beh ngeluk sebab akan menjadikan Lukman mengeluk Jerman saya dek mah pusing siapa ngomong Jerman hiji basa hiji hati hiji tujuan kita ngelik anu nyerot cai di handap sini disebut buntut hujan bener gitu kan kadek mah yang panggil jeung hulu hujan bener lacan manggil kang huluna lacan can panggil mah boleh diuber langit aduh asupat lah kan sok melisung tidak ada aya hulu lisung nah itu mah buku hulu lisung awa buntutan ya ayah huluna awa buntut iya buntutannya telah buntut yang sering buntutna lisung yang honda panunutu coba dewek ditanyakan terhadap kepada maneh harus naon kan jauh ke mana ka luhur jeung ka datang kumaha sih bener mah teh dewek nanyakeun hayang nyaho
Kaluhur jauh ke luhur. ya lain jauh itu kaluhur jeung kawetan Jauh mana sih? sarua kan Mau menang disebut sarua. nya kan kawetan sana di kaluhurna kaluhur komposan ini Hai lamun ieu minangkana. ya Minangkana ialah mun diukur ku kaayaan karasa ku diri urang di dunia ieu daek nanyakeun jauh ka mana ka luhur jeung ka wetan atawa ka kulon. jauh kaluhur menang kan Naon sababna? ya saya terdeki kapal kan bawa jelema ya Jejak mah deukeut. nah Jauh ka wetan berebut. tidak kumaha sih Coba kan ka luhur mah jauh, teh deukeut. ya Benar disebutkeun deukeut sih. kumaha deuketna Panang poe tengah poe ngarengapan panas. nya Coba da ka wetan mah jauh protek kurang poe pan hanut. Pantat kita pun nampak panang poe urang cepat diserang. nya Tek pikir, cuma teh jauh ka wetan. salah Ya, coba maneh moyan isuk-isuk protek kurang poe kan teu panas. kita mulai isu kejirana nah gue mau yang takut Teu ingat nya. ya Pentingnya orang ulah mikiran jauh kalau bertahanapna nya. kalau pikiran lingkang eta malah Katong dipikiran ka kulon ka wetan jauhna. Ya. Nu penting mah kumaha urang ngatur hirup di dunya. eta Kumaha sangkan urang beuteung eusi pake hade hirup salamat. eta kan Pokoknya orang pan hirup di dunia teh manusia hirup teh ku akal jeung ku ilmuna. benar gitu Pan urang teh ku pangeran teh diogok. Coba diogok urang maneh gelar ka dunya pan dahareun geus nyampak pakeun geus nyampak. oh itu Coba dek mentar naon deui cing. karena di kamu gitu nama Mata kurang namun loba paminta ka pangeran era ka bina-bina. itu nabi pegawaian dengan karek Aduh masya Allah. oh salah Jadi barat urang kieu coba pikirkeun kumaraneh. gimana Kurang melak pare atau melak sisipian di binihan dina batu. ya Tuluy dipenta-penta ku urang jadi moal. mau Tuluy ngadonga ka pangeran eta anu jagong ditumpangkeun dina batu sahan jadi moal. mau merenang Yang teh moal ada melakna lain dina pernahna. ya ada tempatnya Coba lamun melak dina taneuh di luhur banyu oh katinyu ku cait oh sorot ku panang poe gedageun ku angin pelak dina taneuh pan jadi sing horeng nu ngajadikeun teh kersana pangeran sareatna waktu. mohon Itu. Jadi urang ti barat minta ka pangeran. Coba panca kurang-kurang zaman ngadua minta ka pangeran hayang anu tapi gak kieu can laksana. oh gue Ye, naon sebabna? Sebab manusia teh sadar. Sebenarnya urang gubrang ka dunya teh geus segala nyampak. Yakin urang diobokan kali ngorehkeun. oh Ku akal jeung ku ilmuna. Mata urang nu penting di dunya digawe. nya Kadae. Kita cek dawuhan dina ayat. ayat sekarang kan Ini ayat taman nanti pohon deui tamah teu ngaji ongko. baru lagi keren ayat 8 Pentingnya urang lamun hayang salamet aji pigawe jalan keselamatan hidup. Mun hayang duit urang usaha ngan ulah menang maling. Ya, dan cekorot oge taatan hukum agama jeung dari agama. eta kan bola Manusia mah ulah migawe anu 5. Hiji maling, 2 maehan, 4 mati lumadon, 4 mabok, 5 main. Jadi urang teh usaha kudu ladang tina kesan urang. Hari jeung make ilmuna. aku boleh Model dewe kita tonjoran hayang jadi sarjana da moal jadi da teh sakola. bener Ye, ya naon? Ye, tedek naon? ya mana kenapa Ye, di mana ari maneh cekot? tuh inti belakang lagi apa yang bisa aib dapat menetap Yang can aya panyaur ti pangaulaannya. gak ada belakang mah Ayeuna teh nuju di deui sareng juragan anom tumajang tengah bukan ngabadan tengkeun naon. gitu kan Nya, mana si gareng kade kitu. kamu aja biar sebusuk tak busuk Oke. ya oke di saluran dan matang kan enggak silakan itu di atas tuh Ada apa sih?
Aslana tidak tahu tidak tahu ya maka jeung syih sagala rupa itu kadang-kadang pesan lain rendek manempo lain juga insinyur aduh bener-bener ngasih cinta ya ngangin apa bro ya saya kesungguh cegaring ya teh ngurutan batur atau selain anu ngamuridkeun ka batur saingan loba barudak ngora ayeuna jeung babaturan teu nyebut ngaran sih disebut teh anjing we saya itu jadi ditanya tadi kita silain meureun mimitina ngadengit silain tapi eta babaturan jeung babaturan nu disebut anjing teh nyampeurkeun deui cing atuh silain teh gareng era teh silain teh anak bapak maula ka jelema terkemuka anu sopan santun teh mah cing ulah nyin contoh goreng sumut Merucaan saya tak kena ini goblok lah ya ini omongan itu lah kok ulah tuang lo sentak tapi gue yang coba udah gitu jang saya tercaret nih lah akan semar tak ini wah iya no di sahur gua tiap sengakan dari gatot liwat ayam Untuk
Gatot Kaca amat mang bagia sateka putra daun Gatot Kaca ngatukeun semak bukti ku yu panjenengan cenderama paman diterima semak panabakti hidup Kakang Semar aduh ayana kamu mau kita hina nongan Jawa ayana apa peneraku anakku menuju kemana sinapu Semana hapus kebetulan masak kita menahan karena tidak utara yang hapus sama produk pengawal nalayan pohonyuk juragan anu marukasana nyaturkeun semah panabaktos nyerang dan parangan abdi nu aya pikir saya naon nyerang panaulan abdi syukur bahagia kakang asladinya sumuh-sumuh abdi ngahaturkeun semah pangabandos badai ngahaturkeun semah pangababu jadi semah pangababu ulah ingat nama badai ngahaturkeun semah pangabas itu bener omak wae ngahatur semah pangabaki siap kayak lo ngahatur semah pangabas ulang loba heureuy po sanes heureuy bibirna sih ieu bibir sampai soek emangnya abdi dawala ngahaturkeun semah baktos tuh sideung mah lancar deui capurnya coba heula yang nyebut semah baktos saya mah ada eta abdi hareng kan nyangkakeun sembahan yo diterima lain oke untung begitu eta pikan nyongcolan kitu eta nyebut oke bisa saya bilang eta enggak normal aya naon pangresa teh daud timal dua panjenengan kesani barang putra Gatot Kaca katus kampungan barang aya naon ieu teh nu di ajeng-ajeng yuk kayak pikir salina anu mata kuman dicalukan lo saperkara mang negrakeun ka sono nampi nuhun nyera nuhun kadua mang teh asa payus lamusi negrakeun kepercayaan kerjari anak daud timal lirik kana margani pancakaki mapai kana sejarah galinya balik anu teu bisa ditolak deui hidup anak king anu geus jadi katamtuan alo hukuman jauh timala kun ayo ya kajen atuna bet katamah-tamah ieu pancakaki teu leuwih paguh ku ayana hidup kakarak 2 bulan ieu rengse
pindah ti alam lagasan kalam rimitan salametan tepung jodoh jeung anak man sifatna pergiwa solatos nangap kuda remong teh harita pulang eta kuda remong kuda depok nya dicabusi lajeng atuh mangarasa bunga kaya papadana muga-muga ieu pasoalan ulah depuka yang nu diharapkeun ka yang bisa manghajarkeun turunan malah hidup buru-buru boga anak dikasakeun ku yang widi manghayang mamangku incu ti pergiwa anak Gatot Kaca ya jelaskeun tinggal namun joka muang putra dina moal teu jiga ramana wih kumis gede leun Dek balik tu kumis buka kumis aduh sudah puyung dek cepat aduh kumaha eta akang ngajago di terminal mata nak dinya aya lotre ya sasa nu gede kumisna acung cung dek mata geus ngacung hidup teh anu gede kumis wayahna kudu adukeun jeung banteng nah ulah pes di kumis dewek euy ulah pes teh kumis ulah jadi jeger tong heureuy jang bupis jeung atuh ku ieu pasoalan priodan man negrahkeun syukuran kanu kagungan oge gigireunana teh eta mangka waspada permana tinggal kana naon rupa hal musibat akibat anu bakal tumiba sabab geus katemung teh kiwari keur mah urawa jeung panawa teh sengketa di zaman budak kata mahkamah pergiwa dipihara kumanda kumara dina waktu harita tepi karbutan catur disidangkeun di Karaton Madukara wayana pergiwa leungit hidup anu ka tuding atuh urang astina teh boga rasa kasempetan tapi aya istilah jodoh pati bajak jeung cilaka eta angin kersakna anu kagungan manusia teh bisa nangtukeun ngan sakadar diralampak jadi ieu pasoalan kecing jadi eunteng sabab cik basa kolot nu kaliwat dukanya henteu atau kurang jeung leuwih Daud timara waktu anu geus kaliwat eta hartikeun mangsa anu keur kapincak eta anu wajib kurang dirasakeun alam anu bakal kapincak nu bakal datang pikiran jadi ieu pasoalan kurang paranapa kurang bang Daud timalang mambang nirana teman ilmu kulina mambang nirana teman kulina dan kayu jenera prakala para sahabat hormatkan tamu-tamu Esanira Paguman satu sabatane pun tatamu di negara astina yo jaro ieu mangkaset yo saha dawala duka urang angai ngupingkeun kode nama ajo-ajoan kitu mah moal padeui rupina yo tak geus mah tak ya nah kukupingan ketuang nama guru nu sadala nanam no sadala naon da langanam kanco Kuningan ramah guru kairing kurang katipati karena mangalingi amuing mangalingi pinah Gatot ka dieu jadi karena punten akan tinggalan
Rama Guru ngahaturkeun semak aturan rawuh wahyu panjenengan. Ayo, kaset ditampi ku amat kaset yo. Semak pangabakti Ki Jaro ditampi ku Punman, kalayan ulah kaget manggumuna. Raka Dipati katuran, Yai, kasudi. Itu incu geuning aya di dieu nya. kaset gatuh kasa. Ngahaturkeun sugeng rawuh wahyu jeung eyan. Nuhun cu. Beki jelek teh beki pelesir aswatama ka budak. Baik kita mereka. Nya, kan aswatama aya porenges gitu. Nya ieu. Ayo, coyoto. Ai cerita mah ngalap ka tukang damang we teh. Bisa jadi. Nya Burak ya. Ya. kang kurunyusna sudah kasama nuruna teh ka Kang Peking anu imah ngasih sisukan. Nya kang panjang lengkah teh. Nah, ada sisukan dengan salengkah teh. Nanti gimana kamu lagi? Jangan kuliwat lagi. Dateng Rama wa ditampi kaset. Kakang Semar punten ka. Amuing. Ai itu Semar kareka teh maaf euy. Pot itu si dawala itu si gareng. Syukur raya euy kulah kaget euy. Cager seuing. Pangestu haturan sasumpingna para panganggung. Syukur euy, syukur. Cager seuing Pangestu. Wilujeng siapa? Kalau syukur euy. Diterima kok. Ayat dikersal naon atuh ieu teh su. Ayat dikersal naon panjenengan Maha Guru kesasumping. Kalintang leuwasna disangan kurasa kasono. Allah. Kieu Ki Jaro Purwa ama dungkap sareng tuang raka. Sampai kalis ulah janten benugalik mang cumarojong tanpa lapan atuh kalina teh eta dibujeng singkatna mangkap diutus ku tuang raka ngir sinuhun ki astina tina wates ayeuna astina teh nuju gawat rehna tuang raka nen putri Banawati aya nu malih. Aduh aya nu ngiwat tadi Gusti aya nu maring kumaha sih aya nu ngiwat kumaha aya nu ngiwat kaset datang di lemah kata putih yang oge kerayana ada gunyunyut leos datang nasi luhur atuh waktu enak aslinya teh heboh gatot kasa maling ngerkasa maling ngerkasa bener ayeuna teh kasih burnitana teh tuang putra gatot kasa maling. Aduh. Ieu nu jadi pasaran. Dengekeun yang fitnah deui wae. Ya wae. Nah, atuh kalau teh ku ngadenyeuna kitu teh was incu sorangan katakeun. Lajeng memaranten sareng tuang raka angger sinuhun. Cara sareng kakantosan bade merih pati minta tanaga hitung-hitung dari nasibna tuang putra kartasanu katakan wayahna Ki Jaro teh kudu mangusahakeun pangmirarikeun tuang raka Asep Banawati. Nah ieu sabab teh Ki Jaro bakal ngajait nasib kartasana teh anu jadi anak ka tulingan jiga kitu nya tantos moal nya moal tangke nyawa, kalau masih percaya ada ulah kata mungkin yang jika itu celanan cenung, turunan cilimit. Turunan cilimit, komo, iya kan jadi kolot. Nah saja mana tik itu iya ayah hari kadir nama itu anak katanya, umahanu, upama Ki Jaro bisa menangkan bangsat nasabang dicangkalak dihatukeun ka angger sinuhun kastina. Malah bisa kacangat
Banawati hidup bakal menang kadeudeung bakal dipasrahan tanah astina deuk dipasrahkeun astina sakitu ieu teh ama dongkap ka dieu teh nyangakeun bobot payung cuman kerajutna ka saha deui atuh di mana astina di mana Kurawa menang katungaran teh Iwati Panawa deui Gaya dikawani jeung kawani. Nanya gitu dah nama katini itu mimpi kan sudah satu kaca anu katudingan panera amat tecu atau kau mau hidup harus jadi bapana Waduh. jadi mimpi itu nu dupi bangsat nate urang mama aina ku nama di negara Tawang Gantungan tawang gantungan temana ama berarti apa tuh ke apa akan ini Gatot apa negara tawang gantungan Nembai nguping mah Manawi wasmat kan kakang Semar iya dong tawang gantungan ke di mana duka atuh pemojisin Nabi nanging upami ditinggalkan nama sama gitu tawang gantungan tawang itu nanyanakan awang-awang gantungan eta argesna di luhur itu nanya saya di tengah-tengah awang-awang eta dicanakna ke mana benar Semar benar di bawah nanti kaluhur di bawah bisa jadi lamun gitu Yo keunanya itu atuh upami kitu mah sayos putra sangen kang ngalaksanakeun maneh sanuk ya cocok hatak didoakeun ku amacing salamet sarta cing hasil oge hidup Gatot Kaca incu eyang usahakeun kasetting tepi ka beunang jahit di bawah hidup ayeuna teh rusak ngaran anjeun dasina teh Gatot Kaca maling itu atuh amah teh moal lila-lila itu cuma diantos warnana ku tuang rata ieu mah ku mang sareng ku sadaya dengan tuang sadaya ti antos di astina sumpingna hiji nyanak bangsa dua nyanak Manawati sakitunya yang hasilna sanes teu sono akan teh ieu permingos di antos hasilna di astina aku saya nama urang sareng we milari tawang gantungan dong percaya amat lebih percaya kan didoakeun ti sahabat Semar ditinggalkeun kami ya mangga urang mudah-mudahan we pangaulaan sing dugi ka hasil bantu ku sering bantu Gatot Kaca lain baju masar kana pangbibita dek masrakeun nagara Astina da hiji waktu ge canayak hiji kajadian make jeung urang Astina nyubadangan janji dan ieu mah kewajiban nulung kana butuh ralang kana susah sanajan bari musuh lamun kesusah minta tulung wajib ditulungan urang singkir urang neangan tawang gantungan boleh ditatu salika kan ieu nu ulah tingalin asjadinya Sundal milu siap dah dawala abis no milu siap nya gareng abdi kan milu reng oke ngali oke ya bade ngiringan langsung bade ngagojalan mana gitu tahu boga ngaran Satria Madya Gana Madya setengah Gana Wiyati bisa ngaku setengah Wiyati setengahna awan-awan ayu Gatot bawa para paungan boleh kita susrika wahayu mangga di negara Tawang Gantungan Prabu Dewayana parantos siap langsung urang Astina basa muntang akal kapanawan atuan jamaah tentara siap kursi penantang segera menurutkan rasa nggak jadi sisi-sisi korban aja
Ajaibna nagara kawan gantungan teh aya di saluhureun awu-awu nyata di awan-awan kaluhur teu naik ka handap teu mata. Ramang-ramang katinggalna kasapuh kuasa. Wajah barat tentara perputaan perputa sami ngajadi di wates negara nak kidul kali kilometer. Adi aya naon sakarang ngajaga cing hati-hati kumpul saraya di wayahna ieu daek teu daek bakal aya serangan nu tumiba.
Jenawat tertabrak tertabrak suami dan tangan jati maka Adik aya naon sakan kita digegeroan wae ngan adi deui aya naon aya naon sakan ya lain atur ke semapan abang ke koyuk si satang diterima diuy diuy ngoge jaga bersowak dosa mana kan saha eta uy kalah beden kalah beden nyata syukur nah, itu tukang sama pemuai nyata sampai tobat iya tekieu dieu karena mararana dikumpulkeun anu gede anu leutik jeung nu ngeujeun